lapar pejit aing. Ngaran beang tani. Eueuh nu bisa dilebok. Aku aing minum deui. Aing lain bujair meureun. Geus kieu kumaha aing? Beuteung mah lapar. Panon poe mah nyorot bae. Asa di asak-asak. Lapar. Dang deun ngarora kene. Amat sampai ke bahaya kacau pulang ngeduk ketaur pemajikan pilok balik wah ini mulai santai bersih mereka penting yuk Ya beng. juri ya pemain baik Beng dia mah udah kaget nekin tetep baik banget dia mah. Doang areng senggon. Rubahna. ngomong kan di bismillahan dia doang turunan kemok baik Lain gitu dia beng. Kadeleun aku aing dia ketika jauhan. Cengar be doang nu gelo dia. lain cengar cengir Tah, kieu. Ayo otak nasional mah. Doang dia. maksud dia Dengekeun ku dia beng. Ari cengar mah bahasa anu osok dipake ku otak nangis nasional. Jelema pinter doang aing. lamun cengar cengir Amun cengar-cengir eta anu osok seserian sorangan. Kos jelema gelo doang dia. Lain abeng. Bener ieu mah. Ai eta dia kunaon? Seserian sorangan. Aing memantak khawatir. khawatir kunaon dia Dong lu edan. dia mun nanya mah aing keur peuting neuleuh TV eta nyelep film TV eta nu judulna tukang haji naik bubur tukang bubur naik haji lucu dia anu ngaranna Pak Hajina eta Haji Madit nya goreng nya medit okos dia Plus salah dia beng. Aing mah lain pelit. Aing mah keur mempraktekeun ilmu yang aku miliki. ngising apu Gedeng-gedeng beng. Sakanyaho aing mah eta judulna lain tukang bubur naik haji. ai geus naon bayawak Sakanyaho aing mah eta tukang bubur naik bemo. asal bae demen celangap bayawak Gede. Coba ku dia pikir abeng. Pernah ngadenge tuh tukang bubur naikan haji. Amun naikan bemo mah ngebadeg. Pikir. tukang bubur naikkan haji tapi bener sih ayah oke tukang bubur naikkan haji tapi pan ieu mah urusan judul sinetron maknya dikaitkan tadi wah beres kosan si Julio koplok kita si Juli aing mah ngocoba PK doang nu edan jelema mah malah mabur bagus lah main dia mabur Juli aman ku gecang aing waduh pan bisa cakak-cakan wah korobet ieu mah Benang deui sih aing. Mantap.
Wah, aing bingung ya dikerleutik. Sia bapaan keneh bae. Kemana bapak sia? Wah iya horeng bebana. Pindah tuh ke ditu. Karunya anak sia. Jadinya bae. Jalanan ya mang. Bubur kak. Hah? Bujur? Eta si kakak bubur lain bujur. Oh, bubur. Mangpat celi aing. Bubur naon gitu ya? Bubur ayam kak. Bubur ayam mana ayam nak? Aya dina kaleng. Keluarkan ya mang, ayam di jero kaleng. Kunaon gitu kak? Atuh batur hawaan bisa podar batur. Si kakak aya bae. Yo ayam nak kene eueuh ya mang. Atuh aya keneh kak. Kumaha lamun diadukeun jeung hayam kula? Kula boga hayam jago. Can pernah kaelekeun. Pan ieu mah hayam lain jeung diadukeun kak, jeung dihakan. Oh, kitu nya. Jadi mau yuk kak, meuli bubur. Kadenghalan dia mang. Aing keur nangguan batur aing ya nu maokeun duit aing dinyana. Atuh kebel teuing kak, kaburu tutup pula. Nah, si Abeng tuh. Boleh. Haram jadas ya. Beng, siapa yang naiknya? Aing sia. Oh dia, dulu aku dia. Anu mau makan duit aing, guys jangan bubur. Kalau bengong baik. Oke siap kak, gitu mah. Bawangan ulah kak. Atuh bawangan. Siap. Hayaman ulah. Hayaman atuh. Sugan teh teu beuki hayam kak. Dia malah lawora. Kerupukan ulah ieu. Atuh kerupukan moal ngagereok dina sungut aing. Loba teuing tanya dia mah, moal dibayar ku aing. Kak, geus jadi ya buburna. Geus jadi. Oh, Amat dia mah. Saya hayaman ya, enggak? enggos atuh. Komplit. Siap. Oke. Siap santap lah, enak. Nah, sia nik mabur ka mana deui Juli, ha? Tenang heula dia beng, ulah umak-ambek kitu. Aing teu bisa tenang, tak ada yang geus dibohongan ke sia. Tenang moal ya. Aing mantos menang borongan tadi. Tika uding. Lumayan aing menang duit ieu. Tah, ayeuna. Terus siap ku aing ditraktir hayang bubur teh sia. atuh hayang hari bubur mah. Hanggeus geus nyokot ka ditu, aing nu mayaran. Nu bener sia teh. Benar. Siapa mulut teu percaya aing ge nyaho sia lapar geus gara ka ditu. Awasnya. Heeh, bener. Ngabohongan aing deui. Bener, gara sia hayang sabaraha mangkok ka ditu. Geus dia mah diuk bae di dinya. Di dinya dia mah. Bae, aing mesenkeun. Mang, jeunkeun bubur pangeunahna eta tah dulur aing. Oke, siap, Kak. Geura ulah lambat. Heul atuh, Kak. Nyokot hayam ge jauh. Kadung heula dia sabar keur dijieunkeun. Pokona mah aya aing mah bos ya. Ya, Kak. Jadi buburna. Mana dia kan? Kak. Aya, Kak. Paling enak pokona mah. Tah. Ngeunah dia. Ulah kebut-kebut sia kabeuheulan. Oh, beak. Kedengnya beng. Aing nek mayar heula. Sia tangguan di dieu. Ieu nu mayar kabeh. Abeng. Iki aya kumbalina cokot ku sakabeh. Oke, siap, Kak.
Beng, siapa jajan bayar di dia? Aing menit balik, aing memantas barang dahar, biasa sok aing modal aing mah. Bukannya aja ngomong modal. Bahkan mah dibayar koin itu kabeh. Aing Benernya? Oh, Awas dia nipu dah. Beuh. Tah, Mang. Ulah nak balik ulan. Kedengeula Kak. Kunaon? Ieu sanu mayar. Pancen cik si Juli tadi mayar. Si Juli ngomong titah kakak cenah kabeh nu mayar. Kampret si eta. Masa yang dibohongan deui bae. Juli teh si Juli. Juli. Dangda buah kopi raranggeyan. Namun aya anu ngaranna Neng Ida, ulah aya nu ngaheureyan. Modar si poing mun aya nu ngaheureyan. Kenaon, Kak? Lu jamu. Kaduna bisa aing keur naon? Piknik ya aing. Ai si Kakak mah laju marah-marah bae kana urang. Kunaon sih? Gua aing keur ngangon embe. Jadi tasnya diucing tuh. Sebenarnya dia rek ka mana? Kak, aduh, kabida-bina amat teh. Mane make tenaga kitu. Alah sia. Ngancik tadi teh ya. Ai keur kieu mah urang. Biar rengkel bae. Jengkel kunaon dia? Jengkel katangkar si Juli urang. Tangkarek si Juli. Ari dia jarengkel kunaon ka si Juli. Atuh arek kumat jarengkel, Kak. Bayangkeun coba ku Kakak. Kedeu. Ari Kakak kunaon? Apanan ku dia di tengah bayangkeun. Maksud kami kieu, Kak, jengkelna ka si Juli. Kami boga kopi beak. Terus kulub kacang kami beak deh digaras ku manehna. Turug-turug eta kami ditelaktir bahasa nama bubur manehna mabur. Jadi kami deh bae nu katempuhan tah mayar. Kami geus dibohongan bae ku tangkarekna. Ari kitu carana mah sarua jeung aing. Ari Kakak emang dibohongan gitu. Henteu dibohongan mah, ngan aing ditipu eta satangkurakna. Kediraha. Jadi kieu beng caritana. Aing kamari dititipan jagong. Heuh, ku si Juli. Dititah dibikin ke si Ida. Kasih Ida. Heuh. Eta horeng jagong boga kolotna si Ida di kebon kolotna menang nyabut meuleuh si Juli. Jadi aing nu disalahkeun ku bapana pajar aing nu maling. Ari kitu mah berarti sarua, Kak. Urang ditipu ku si Juli. Ayeuna mah urang kieu bae. Kumaha lamun ku ari ku urang tangan si Juli eta. Nah, aing kitu mah jelas. Secara kos tadi sia doang hitut. Jelaskeun hitut aing sia mah. Aing mah jelas. Ari Kakak ngomong sok bisaan. Terus ayeuna rencana urang kumaha, Kak? Kieu beng, dengekeun rencana aing nya. Ma, oke teh sia. Oke naon? Aing sia koplok bae aku sorangan. Coba bikin ka mbe saware eta koplok. Aing anu tadi dijelaskeun ku aing, anu tadi ku aing dipaparkeun, kumaha eta oke henteu. Oh, ari kitu mah oke, Kak. Siap lah pokoknya. Ayeuna mah geus kieu. Ayeuna urang teh ngan eta si Juli. Der, gaskeun pokona mah. Oke. Amun kumaha aing resep beng. Aing boga reng-rengan. Tapi mun bisa mah sia beng. Woi, abeng, dia rek ka mana? Pancen dibagi dua. Pan rencana orang di belah ditu, lain ka belah ditu. Aisyah kumaha? Gua sana mah ilu tuturkeun aing.
kita nyumput nah. Ayo nyumput kumaha? Nyumput ya. Gerak. Itu bubungitan nama itu. Siap modal ya nama. Mau diberi nafas kuai. Saatnya kau musnah di muka bumi kau Juli. Mana siap? Ayo siap. Ayo siap. Ayo siap. Ek lompat ke mana sih no? Modar sia. Geus nyerahkeun diri wae sih mah. Ampun tak, ampun aduh kalian belum marah-marah itu atuh. Beng. Gerak ka dieu, beunang ieu satwana yo. Mana? Mana sih eta? Siap mana? Ciciklan teh sukuna. Makan ku ayeuna tah. Kawinkeun bae lah. Beunang bae sia. Ayo. Ayo. Gaskeun. Bubarkeun ayeuna mah. Siap. Tuh, jadi 2 0. Sukses Suran Beng. Sedap. Bidadari. Gagal. Kemudian pula tangkareknya dulu perandian. Temen tuh pakai. Air kotor. Pakai lompatan. Oke.